Bah, hayang jajan, bah. Wih, jajan we. Kan sidik kena teu keur lockdown. Bapak teu usaha, teu boga duit. Wayahna keur usum kieu mah susah mah tong loba kahayang, tong loba pamenta. Tarimakeun apa yang ada. Syukuri. Abah, hayang jajan, abah. Ulah loba jajan. Budak sakola mah kudu loba diajar, ulah loba jajan. Lamun loba jajan matak bodoh. Abah, hayang jajan, abah. Maneh mah. Tiba heula tepi ka ayeuna teu insap kana jajan. Cingereun atuh dayana teh maneh teh geus SD. Abah, hayang jajan, abah hayang jajan. Nah budaknya benih hese dieureunkeunana jajan teh. Ulah loba jajan. Angguran loba barang dahar mah ieu. Dahar sangu. Ngarah kuat jagjag. Jajan mah moal seubeung sabaraha ribu oge. Abah hayang jajan, abah hayang. Tong loba jajan. Maneh teh ieu kudu ngarti. Ayeuna teh usum pandemi. Ayahna lain teh nyaah abah ka maneh. Ngan ayeuna teh pan sidik urang teh keur susah keur weurit. Jadi ayeuna urang kudu hemat. Sabab ieu pan ayeuna urang teh can bebas, suasana teh abah ge can bisa bebas berusaha ayeuna. Masih kene jarang nu nitah nabeuh ka abah ayeuna. Abah hayang jajan, abah hayang jajan. Hayang jajan, abah. Abah hayang jajan, abah hayang jajan, abi mah. Bisa. Manehnya naam ni budak teh. Tong jajan mah Hayang jajan, abah. Mun teu rasieun budak teh titipan Gusti. Hayang nama dakanya dipalidkeun ka Cisangkuy. Teu meunang dipalidkeun abah dosa. Kitu. Mun teu sieun dosa mah maneh teh dipalidkeun ku abah. Nya ulah abah, kudunya ka budak, abah. Ari budak teh panan singkatan. Singkatan tina naon? Bena teh biayaaneun, una uruseun dena didikeun, anak atikeun kana kawin konon. Jadi abah hayang jajan. Ai budak mah wajar hayang jajan. Abang menyai batur jararajan, abah aya binte. Lain teu hayang abah teh lain teu nyaah ngan duitna eueuh. Pan ayeuna teh urang teh nu pokok teh dahar. Abah mah tu da hirupna sangsara. Abi mah sedih boga abah teh. Batur mah ayeuna belajar online oge dipangmeulikeun HP. HP-na HP Android. Nya ari abi mah teu boga HP. Jadi abi mah teu diajar ayeuna. Atuh lamun teu boga HP ge pan diajar teh teh bisa pan ka ditu nepungan guru. Atawa nyieum buku widi catet. Nya abah tinggalon. Batur mah ayeuna teh belajar daring online abah. Nya via WA aya nu via Google Classroom ayeuna teh abah aya nu via Zoom. Tuh abah batur mah meuli HP abah. Cing atuh abah meuli HP abah. Keur belajar online abah mun teu mah meureun abi teh bodoh. Bodoh siga abah. Yeuh. Memang abah teh bodoh ngan maneh mah ulah nurutan bodoh kas abah. Maneh mah kudu rajin diajar, pinter, bageus, soleh. Nya tuh da abah yang soleh yang pinter teh kudu make biaya. Ayeuna mah kudu make biaya keur kuota, biaya keur sakola, biaya keur diajar abah.
Nah tuh hari abah menisang sarawai rok teh abah. Abah teh linteuh hayang beunghar. Ngana ieu geus kumaha tuh da abah teh yeuna teh. Abah teh na terek bisnis da. Oh usaha ke kudu aya modal. Rek papelakan da abah teu boga sawah jeung kebon atuh da. Oh atuh ikhtiar abah. Ikhtiar. So pan gua loge urang teh dipasihan modal abah keur ikhtiar. Ai geus ikhtiar tuluy urang can meunang keneh mah nya kakara urang teh. Sumerah pasrah tawakal. Narimakeun ngana teu abah mah tetep abah kudu ikhtiar abah hayang jajan abah. Halus eta ge bade teh ngingetan. Ngana ieu teh abah teh bingung. Sabab pan sidik ayeuna teh loba perusahaan oge nu bararangkrut. Perusahaan teh teh rugi. Loba karyawan nu di PHK. Ekonomi teh teh keur krisis gara-gara Covid-19 teh. Matak wayahna maneh loba kahayang boga pangabutuhan nu can kacumponan, loba kahayang nu can katedunan ku abah. Hampura. Hayang jajan abah. Maneh mah hayang jajan ya.